carana kumaha Gusti supaya ibadah umat kaula dina puasa teh dina ibadah gitu umat kaula dina ibadah teh supaya ngarasa ngeunah sakumaha ngeunahna kaula. Oh cek Gusti Allah atuh piceun hahalangna naon hahalangna cek Gusti Allah opat rupa hiji o'am dua syarab tilu jima opat naum numantak lazatud dunya arbaatun kangenahan dunia nu paling pohara jasa opat nomor kahiji at-ta'amu dahar lamun geus teu ngeunah dahar geura siap-siap asal dicabut kangeunahan dahar sanggup ka rumah sakit nincak atawa nendang taneuh dijual 1 hektar 2 hektar ngabelaan supaya ngeunah dahar geus aya nu beuk taneuh beuk kendaraan tinggal saimah-imah nah ieu meujeuna keur kagok jasa di rumah sakit geus aya ner-neran kana dahar teh alah imah ge jual kumaha engke bae ngabelaan ngeunah dahar kabeh dijual anu mantak ieu sing hade ieu ngeunah dahar teh tah hiji kanikmatan anu mun dijual ku urang moal aya harga dicabut kangeunahanna bae wani urang ngajual sawah kendaraan imah mun meunang mah pamajikan ge dijual teu meunang dua sarop ngeunah nginum isuk-isuk kurang dek berangkat ngaji ka dieu kopi heula saember mantep mantep ngarokok heula di imah teh geus beres ngopi beres ngarokok pamajikanana mawakeun ketan sapiring metung di dahar deui kunyana tah ieu mah seger cekna ngaji aing ka Cilongok datang ka dieu sebeteuing reup tu disalahkeun mah pamajikan gara-gara nyi haji ye mere ketan loba teuing tangeunah dahar geura nginum masyaallah dua jeung kapan beda-beda kahayang nginum teh ai keur ngeunah mah udang sare dibere kopi masyaallah nu sedep susu-susu ya karim nu teh manis geus ngeunah bae geus santri mah isuk-isuk teh cai kerak kamari masak kerakna henteu dilokap nah dicaian reup HS hudang isuk-isuk teh pan beukah tak kerak diambeun ku nyana masyaallah seungit diinum lek oh tambah leuwih ti kopi leuwih ti susu teu percaya ge isukan masak dina kastrol kerakna ulah dipiceun gantungkeun di luhur imah caian sare urang isuk coba ge ku urang inum ujianana sakabeh zat jeung protein kumpul di dinya ka badak santri mah nu kurulin tuh kabeh nginumna cai kerak cek ducan pernah masanten coba aing nyobaan dah coba masak kerak nantepkeun terus caian isuk jamban pan bau kieu hangit coba ge nikmat jasa teh aduh masyaallah kala rasakeun santri geus ngomong teh beuceun eta dahar pohar jasa ngaliwet tetep di luhurna lauk peda ya Allah
bawangan cabean setik aduh kamu mau digula jawan setik judahar nikmat jasa bebe jaka batu ngeunah jasa atau emang sakit itu nanya nama dibandingkan yang daging hayam segala dengan waktu mual kuat emangnya nama bogana ngan sakitu atau nikmat jasa ya Allah ayo we dong ada yang bos coba cenah cek santri kos gitu ngeunah ceknya nanti aja di turutan lah jasa kitu bae atuh sih mah loba duit tiganan atuh ulah nurutan peda atuh tambah pelit ngaranna atuh ieu anu jelas dahar ngeunah nikmati Gusti lazzatud dunya nginum ngeunah lazzatud dunya katilu wal jima'u cek bahasa Kiai Ruslan mah dina kitab idkholu zakar nikmatud dunya salasa faltul tabar naumun wa qublatun wa idkholu zakar sare nyium jeung ngasupkeun gegending nah eta kalimatan dunya jelema anu komoana ge lelempangan usaha di mana bae wandieun ninggalkeun lembur bahkan ninggalkeun negara ieu jang neangan duit ujung-ujung nama meuli dahareun meuli awewe sakitu di dunia mah geus sakitu bae meuli dahareun ka restoran kawin deui sakitu geus dicabut bae urang teh tah teu daek hudang puyeng lalaki kasep jasa gagah jasa sugih jasa tapi bobogaanana teu hudang teu ceuli datang ka aya awewe nu daekeun bae boro-boro parawana tawarang da bengsrak atawa jahe nini ge moal daekeun cek nini aya hudang mah lumayan bae di ome aya ome naon Ges jimat ya lazzatud dunya mendak di akhir zaman mah bakal loba anu kehilangan ka ngeunahan mah ya ne bobogaan teu hudang lantaran naon lantaran loba pemikiran-pemikiran di luar pikiran manehanna kaget eta sarap beunang termasuk makanan-makanan nu kuari dingeunah-ngeunah mempengaruhi karena saraf zakar. Taye coba kolot baheula manu dahar nangan saukur jeung kitu naon ngaranna ngan saukur dahar jeung tangkal awit teh anu ngaranna iwung sia dasar osok atunya dahar jeung iwung coela atuh pucuk mede sapopoe ngadaharna sakadar dangdeur uwi tauco genang yen urang lembur datang ke aki-aki barangna normal umur 95 tahun ngucak incuna tereh paeh bak makna paeh maot kawin deui jeung rangga anakan deui aki-aki nu zaman baheula masih hade eta. Waduh, eta teh dongkrak antik na pohara. Nomor kaopatna wan naum sare. Iyalah lazzatud dunya asal geus teu dibere teu bisa hees sapoe sapeting dua poe da peuting nya geus bingung. Ka rumah sakit neangan obat supaya daek sare aya nu geus saminggu teu bisa sare mulai awak narot ieu sare teh lazzatud dunya
mantap jaga sare supaya ngeunah terus nikmat terus ku dijaga-jagana jeung ku nikmat-nikmatna lain waktu sare bae ge keur tahiyat ge tahiyat akhir hees wah rata baca lo mah cak makmum angel amat imam tahiyatna menang doa ti mana meureun Allahumma gfir teh geus terus ini audzubika min adzabil qabri geus geus segala dibaca can salam keneh bae makmum bingung ieu doa panjang jasa ieu mah tetep ditangguhan bae kanyawan kerek cak makmum ieu mah lain doa panjang sial aing dilojokkeun ku imam aing memparit lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener ngaca ieu ku nikmat-nikmatna sare lain waktu sare ge jeung kuduna ulah sare tah ai keur ngaji hees mah tah lumrah tah ieu keur salat ieu mah keur salat ai keur ngaji hees mah tah mah istiqomah tah mah masyaallah karim obat at-ta'am wasyarab wal jima wan naum cuman Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti Allah hayang teuing umat teh ngeunah ibadah sakumaha kaula ocak Allah nu opat eta Muhammad fa innaha hijabun lil abdi minallah eta halang terhadap hamba untuk melihat mata hatina ka Gusti Allah dahar jadi hijab ka Gusti Allah syarab minum jadi hijab ka Gusti Allah jima jadi hijab ka Gusti Allah naum jadi hijab ka Gusti Allah apaan Allah ngahalalkeun kulu wasrabu wala tusrifu kok barang halal jadi hijab Allah ngamenangkeun soteh lain kudu ngeuneunahan dahar nginum dipersilahkeun tapi jang kabutuhan diri ibadah ka Gusti Allah lain ngeuneunahan daharna dianjurkeun halal ku Gusti Allah ngan ngeuneunahanana jadi hijab jima dianjurkan jang neruskan turunan ngeuneunahanana jadi hijab jadi kumaha kabutuhan urang bae ulah sok diaya-ayakeun ieu mah jima teh wah geus hese nyaritakeun lah hese nyaritakeun aya nu diurut sagala kual di kota aya merekna pijat naon gara ngomong atuh sia tempat kira-kira tak kuari mah di kota terus ka kampungnya aya merek teu isin-isin pohara jasa ai baheula mah eueuh di kota-kota teh ayana di Sukabumi ngaranna Maerot eta tah terkenal di Indonesia menuti Sumatera nu Kalimantan kadinya kabeh kuari mah Maerot geus bae aya ge murid Maerot disebar kan aya nu ngamurid aya nu teu ngamurid bebeja murid bae nah ieu teh ngeuneunahanana hijab geus kulantaran jadi hijab atuh supaya ulah kahijab hamba ka Gusti Allah walidza furridhas shaumu syahran ala Muhammadin wa ummatihi difardukeunlah puasa sabulan untuk Kangjeng Nabi Muhammad jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi urang puasa micenan hijab supaya mantep menghadap ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala puasa
geus atuh Allah teh mardukeun puasa melalui ayat dibawa ku malaikat Jibril tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimaradi. Ya ayyuhalladzina amanu jelema nu ariman keluar kafir Yahudi Nasrani Protestan Katolik kabeh kalaluar nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam diperdukeun karanjeun kabeh puasa ngan besi ngahiri jeung umat-umat nu baheula teh besi pajar umat Kangjeng Nabi hungkul ieu puasa dianjurkeun teh horenganan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat Kangjeng Nabi urang bae nu dipardukeun puasa teh horeng umat-umat nu baheula ge sami bahkan urang teh neruskeun perjalanan umat nu baheula sakumaha umat nu baheula dipardukeun puasa umat Kangjeng Nabi urang ge kuari dipardukeun puasa tujuanna nama la'allakum tattaqun berarti ieu puasa teh mencitak merubah ngajadikeun manusia takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus takwa atuh geus inna akramakum indallahi atqakum. Sedengkeun nu takwa nu dimulyakeun ku Gusti Allah disadiakeun sorga. Nu puasa sorga sakitu we geus tah. Pokona mah asa jelema badaek puasa di bulan Ramadan geus tah sorga bae. Bahkan nyana hirup di dunia teh sabenerna mah kadeuleu ku mata doang horenganan keur uncang-uncang di surga Firdaus. Minimal di Imah Haji Firdaus lah. Urang keur puasa di bulan Ramadan lelempangan ngaler ngidul ngetan ngulon horenganan cak batin mah keur leumpang di surga. Masya Allah. Ieu horeng ieu calon-calon di surga ieu. Lain amin nundutan bae ge tetep bae calon surga. Jandu mantak datang ge ka dieu dek siap hayangnya ho coba puasa kumaha. Abeh puasa urang sesuai jeung perintah Allah Subhanahu